Aing penasaran karena ilmu tapa aing. Iya ilmu cikaracak wae dikenyot kabeh. Aing jaran lawan dia. Allah, panas amat. Capek, hanya ya barang kelakuan dia. Hei, coba udang. Enak gitu mang. Atau coba bantu mamang iya mohon cau. Jangan sampai capek amat tadi ngageduk bae sorangan. Baik. Enak gitu mang, naon. Ubu keres ngeunah-ngeunah ya keur mimpi basah diganggu bae aing medak. Coba panyautkeun cau tuh. Aya 5 turu di dalam teu salama. Eta mamang geus teu kuat capek ditadi isukna. Uder bae ngaran cau. Mantong hiji aca. Di mana gitu coy, di mana? Tadi di deket tanjakan. 5 dina beuti manggu nya. Cokot bawa ka dieu. Oh, siap. Siap jadi tak kira lempang. Berdua doang. Berangkat. Alhamdulillah. Aing ke TSS di gangguan. Jelas eta mamang aing dah. Yang digalih mun ku aing pundukna. Mana gitu caunanya aing nying didinya nying teu dibejaan aing mah. Eta lah cauna. Astagfirullahaladzim. Litah dibawakeun cau segede kieu doang ge. Atuh ieu mah panti. Atuh olahraga aing olah isuk. Dalam cau segede kieu ge pang saya ngomong titah-titah bae. Ih, ampun aing. Malah nyokot meniku alay-alay keun. Aing nak atas ilmu ge mikot jelema hiji-hiji acan lewat. Penasaran aing teh turun mah ka handap ieu. Mending turun aing. Aing nek keneh turun nyaran jelema ieu. Oh, jelema tuh mau macau. Iya anu kudu ku aing dites mah. Tapi aing can boga ilmu gede ge ieu. Ada indis turun ti dieu. Mending gedeng. Kamata di jelema bako ulah. Woi, maksud dia naon? Nangtung ka di dia rebah mangalawan aing. Maksud dia naon kayak aing dia? Maksud dia nak naon nyurungkeun aing? Nyar lawan aing, nyar lawan. Buku aing keur ngalacau. Aing jauh-jauh di Cikaracak nyar lawan ka dia. Anak rebah maka dia lawan aing dia. Loba omong dia. Makan ada orang ngalawan aing yo, aing bajagal. Anu nyekal Cikaracak. Bejakeun ya ku aing kasai. Bejakeun ka di atas sieun aing mah. Aing bajagal yo, anu nyekal Cikaracak. Kamana sebagai ngalakan apa cau sakit bagi ini angel ka nyampe gila ya. Halo. Tak kuat aing. Halo. Tak kuat aing. Ai dia kunaon ka karampangan gitu, dong nusawan. Mang, aing meuli jawara tadi. Beuh, aing pati balangkeun beuti cau demi nyeri hate. Emang saha aranna? Mun teu salah mah eta ngadenge tadi, Bajagal anu pemegang Gunung Cikaracak. Oh, si Bajagal di Gunung Karacak. Apa memang apal Pak? Di mana kau di mana? Jadi itu mang aya tadi menang tangan mamang kuari serius. Ayo, orang tangan si Bajagal. Siap. Mau golok mang, bisa eleh doang itu mah jawara demi beh. Enggak saya lo jeung Mamang, tenang aja Mamang. Mamang nguruskeun jeung si Bajagal eta. Tangguan mang. Ayo keluar. Mang, kumaha mang? Tenang bae. Mamang nyaho anu ngaranna si Bajagal mah. Itu mang jelema di luhur tuh. Mana? Itu. Bos, urang ngagorkeun ya. Oh. Woi, Bajagal turun dia ka handap lawan mamang aing yo. Woi, saya tak wani-wani kita kain doang gitu dia. Lawan mamang aing tuh nangguan di itu hayu kuari. Berangkat. Nu kieu anu disiaran dia ku aing. Bangke doangan si eta. Aja mana kuari? Tenang kayak kadi mang tuh, jelema mana aya.
Ya, Mang, iya nu disebut Jawari, Mang. Iya lah daerah mamangnya no kiyo. Genep truk ya rempag boy. Oh, Mang, wanita. Ya senang bae. Bogeng nu bagian diburi bae mamang nu ngalawan. Aing jauh-jauh di Cikaracak, lamun teu bisa ngelegeun dia, ulah disebut aing bajagal. Deuleuh kan aing main golok. Udah sudah lo ngomong dari karek lo aing dia. Astagfirullahaladzim. Untung mama aing terkena. Oyuhan tak kena dia, lawan kena deuleuh tak takal cau buntung ku golok aing. Keluarkan ilmu dia kabeh. Ya. Bangke doang terterima aing mah. Tadi dia ngelawan aing di dia, terterima yang begitu itu ku dia. Dinyaok itu dia aing bajagal. Mamang aing gak ada demi be. Untung aing bukan mamang dong kieu. Mang gak amat buka ilmu dong kieu. Alhamdulillah. Edan. Makanya ulah sombong jadi jelemanya. Siap, Mang, siap. Karena lebih kuat kecuali ilmu Allah.